dina tahun 1882. Waduh, iya mah Mang Anggang ge nembe 2 tahun yuswana palawargi. Dina tahun 1882 harita wanci rencang-rencang tihang, kurang leuwih kira-kira jam 6:30 isuk, kota Bandung geus katenjo rada caang, sawareh tempat masih katutupan ku kabut anu ipis. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit, beuki lila beuki kandel, dahan garing maruragan, manuk-manuk ting kalayang, disarada peting caricit nyalukan bala baturna. Lampu-lampu kendaraan masih harurung keneh, ngalewatan jalan kota, angin leutik ngahiliwir, sorak kalakson disarada, angkutan perkotaan geus mulai rame, maju eureun pikeun naik nurunkeun panumpang. Teu sawatara lila ti harita, panon poek karek moncorong, cahyana bengras pikawaseun, langit lenglang taya aling-aling, manuk angger recet disarada, ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kaayaan kitu, sawareh warga kota Bandung geus arindit ka tempat gawena masing-masing, aya nu ka kantor, aya nu ka pabrik, aya nu ka pasar, aya nu ka sakola jeung sajabana.
palawargi kaum dangu kocapkeun dina hiji jalan ditungtung pengkolan sama meh parapatan gede aya hiji mobil sedan merek Mercedes buatan Jerman tahun pang anyarna nyemprung dina jalan aspal anu lecir mungguh teu kadenge sorana saeutik-eutik acan kawantug mesin HD katurug-turug jalana oge eueuh anu renjul. Di jalan Ciamplas mengkol ke arah Pasteur tuluy mengkol deui ke arah Lembang ngajugjug ka wewengkon Sukajadi. Teu lila ti harita hareupeun hiji gedong sigrong model jengki reg Mercedes pulas beureum kolo teh eureun teu bisa asup ka jero lantaran panto pagerna masih nutup. Atuh tuluy mencet kalakson. Kulu trak teu lila panto hareup aya nu muka. Torojol hiji awewe jangkung lenjang pakulitan koneng umyang make seragam sekolah SMA warna putih abu-abu di sapatu hideung kaos kaki bodas nepi ka nu handapeun tuurna di sabuk hideung oge make topi warna abu-abu putih anu dihareupna ngajengleng logo Tut Wuri Handayani. Tuluy eta awewe ngora usia rumaja ngalang heor lempang kaburuan nyampeurkeun ka lawang pager. Kulu trak panto pagar dibuka sup mobil asup jerut supirna turun awewe tadi gura giru nutupkeun pagar deui tuluy nyampeurkeun ka supir solongkrong nyium leungeun eta supir. Imas teu acan berangkat ka sakola pok eta supir taya lainnya eta Pak Suherman salah sahiji direktur hiji bank swasta anu kakarek munggaran maju jeung berkembang di daerahna. Nuhun Pah teu acan. Tembal Imas kanu jadi bapakna tuluy cacarita deui. Papa batik Jogja kanggo Imas parantos dipeserkeun teu Pah? Tanya ana deui ka bapana ari Pak Suherman nembe dugi ka bumina teh pedah tos aya kagiatan studi banding urusan kantorna ti daerah Jawa Tengah. Sekalian anjeunna ngurus-ngurus perkara anu jadi anakna nyaeta Imas dumeh boga rencana yen Imas mun geus lulus sakola ti SMA rek dikuliahkeun di Jogja. Pak Suherman datang ka imah teh jam 7 isuk-isuk lantaran berangkat mulang ti Jawana teh wanci peuting jiga nama. Nyanya itu tuh ku papa disimpan dina bagasi. Jug candak sekalian calukan Mang Kardi senamang mawakeun kardus oleh-oleh. Mohon Pah. Nyari mama udah berangkat? Tanya Pak Suherman bari mareman mesin mobilna. Udah Pah barusan. Jawab Imas make bahasa Indonesia dan memang sok campur-campur bahasa dinu eta keluarga teh. Pak Suherman tuluy ngaleos sup asup ka ruang tamu tuluy ka jero kamar kulu trak panto dibuka bereg ditutupkeun deui. Mang Pardi, Mang Pardi, Mang Pardi. Ceuk Imas di tepas imah bari nyalukan badegana Mang Pardi. Mohon den mangka. Tembal Mang Pardi nu harita keur ngelapan mobil anu hiji deui. Tuluy panto mobil nu keur dielapan dibuka. Ceg leungeun Mang Pardi kanu kunci mobil handapeun setir. Celetrek mesin mobil anu keur dipanasan di pareuman. Jeblug panto mobil ditutupkeun deui. Tuluy gura giru nyampeurkeun anak dununganana. Ayan aya pikir saya naon den? Tanya Mang Pardi dari apisan. Iya candak. Ceuk Imas deui bari ngangkat kardus di jero bagasi mobil bapakna nu aya sababaraha hiji eusina teh oleh-oleh. Mangga den mangga. Tembal Mang Pardi teu lalangke deui regeyang kardus anu sagede-gede wadah TV teh diangkatan hiji-hiji diasupkeun ka jero imah dununganana. Imas harita ngadaweung di tepas imah nungguan Mang Pardi teu ieu asup ka jero dahor muka sapatu jiga nama. Tuluy nyalukan deui ka Mang Pardi. Mang, iya lebetkeun simpen we di kursi tengah. Ceuk Imas ka Mang Pardi bari ngasongkeun bungkusan nu isina baju batik anu ararus oleh-oleh tinu jadi bapakna. Oh mangga den mangga. Tembal Mang Pardi. Imas harita langsung asup ka jero mobil nu hijina deui tuluy diuk di kursi tukang. Ari Mang Pardi harita sanggeus ngasupkeun oleh-oleh jeung nutupkeun bagasi oge ngoncian mobil Mercedes bapana Imas. Mang Pardi nyampeurkeun kana mobil nu hijina deui
mobil sedan merek Toyota Corolla DX kaluaran pang anyarna, warnana boda susu anu harita geus nyampak Imas di kursi tukang jika nu geus teu sabar hayang buru-buru berangkat ka sakolana. Cakiak, gereng, gereng. Mobil Toyota Corolla teh disada meuni halus pisan. Bubuhan ku mobil anyar keneh. Paranti antar jemput anak juragan Herman. Geus kitu mobil maju keluar di supiran ku Mang Pardi. Geus nepi keluar imah, Mang Pardi jelut turun deui. Teu nutupkeun panto mobil, tuluy nutupan panto pagar nu tadina dibuka ku manehna. Teu lila manehna asup deui kana mobil, jebred panto ditutupkeun, gelayang mobil maju ka jalan gede, nyemprung ka tebah wetan, sajangan nganterkeun Nyi Imas nu harita arek sakola. Palawargi kaum dangu, manuk-manuk rarecet di sarada, patembalan jeung pada baturna. Di luhur katempo langit lenglang taya aling-aling, ukur mega ipis ting surungkuy kawas silih udag-udagan jeung mega di hareupeunana. Teu kakocapkeun deui tungtungna, poe harita maju ka lohor, sang surya keur meujeuhna manceran saban madhab, cahayana gilang gumilang, hurung ngagebur nyaangan salam dunia nu pinuh ku cocoba jeung gogoda rencana. Kakocapkeun di sakolana Nyi Imas. Dina hiji patamanan sakola hareupeun kantin, sapasang rumaja nu keur dilebur ku sagara cinta. Mangsa tengah poe harita keur paduduaan silih simbeuh ku kadeudeuh, silih patri ku kaasih. Uplek ngarobrol, ieu rumaja nu awewe teh tayalian iwal ti Imas putrana Bapak Suherman anu hiji-hijina. Sedengkeun nu lalakina katelah ngaranna Yudi. Imas jeung Yudi nu keur jongjon ngarobrol geueut pisan, bari lalajo batur sakelasna anu keur nyanyi lagu nasional dina kagiatan ekstrakurikuler seni angklung nu dipandu ku guru senina. Ari Imas oge Yudi teu milu, da pedah maranehanana mah geus aktif dina kagiatan pramuka, teu kageroh ngatur waktuna jigana mah. Atuh sora angklung teh kadengena tumaninah pisan keur Imas jeung Yudi harita. Milu mapaesan kaendahan obrolan, kabagjaan duriat nu tumiba tina cinta munggaran maranehanana duaan, kaasih nu abadi, kaasih nu teu aya tungtungna. Najan enya ieu hubungan Imas jeung Yudi teh teu dipanujuan ku indung bapana Imas. Kulantaran atuh kaayaan Imas jeung Yudi teh jauh pisan kawas tanah jeung langit. Imas kabeneran ditakdirkeun dilahirkeun tina pasangan anu jegud, loba pakaya beunghar jeung kawilang anak pajabat. Tapi Yudi ngan saukur anak guru SD anu tahun harita mah panghasilanna teu cukup pikeun nyukupan. Kulantaran Yudi teh anak cikal jeung masih aya keneh opat adina anu masih lalembut keneh. Ari bapana Yudi tos lami pupus, basa Yudi masih SMP. Palawargi kaum dangu, tapi kulantaran cinta ngakibatkeun Imas jeung Yudi masih keneh remen paduduaan nepi ka ayeuna.
lir ibarat kembang nu mimiti mekar, sagalana katembong endah katembong sengit jeung pikabungaheun. Deuh waas para maitra sadayanya, asa inget zaman baheula nya waktu keur sakola SMA nya. Sugan teh matak ngulangkeun paninengan palawargi. Cung anu ngalaman cung cenah mang saur dapur teh Elis ngacung pangheulana tah disusul ku teh Wiwin oge Abah Luki ngararacung tah jeung nu sanesna anu ngadangukeun ieu dongeng. Mangga diteraskeun di dongengna palawargi. Palawargi kaum dangu anu nuju ngadangukeun ieu dongeng. Dina kaayaan kitu ieu Imas jeung Yudi bangun anu betah hoream lengkah, sungkan mun kudu rumingkang, sedih mun kudu indit, angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, nyelesep tina daun caringin di patamanan sakolahan. Estu karasa seger pisan tembus kana hate maranehanana duaan, sumurambah kana tungtung rasa dina lolong kerang dahan caringin. Angin anu ngahiliwir ngegalindang Nyi Imas kedal carita, sorana munggu halimpu dibarungku semu anu ogo kasang panutan pokna teh. Yud. Walon Yudi bari neuteup ka Imas, ebreh kareret Imas keur seukeut neuteup ka beungeutna, soca nu herang ngagenclang estu pinuh ku harepan. Belenye harita Imas kareueut imut nakar, liwei lambei Nyi Imas matak ngahudang asa, matak betah nu ningali, malah eta lambei ku Yudi diteuteub, lambei ipis semu galing, moal bosen nu ningali. Betah Yudi papacangan sareng Imas. Duh kantenan we atuh, Mas. Salami gigireun akang aya Imas, nanjan umur ratusan tahun moal aya bosna. Leres eta teh Yud. Make teleres sagala Imas mah, kawas anu ngetes ka Yudi teh. Tembal Yudi bari ngagelenyu ngarasa kayung yun ku kekecapan nu jadi panutan. Teu karaosnya Yud, sakedap deui urang lulus sakola. Ceuk Imas bari neuteup ka panon Yudi harita. Muhun Mas, naha kunaon kitu? Dinten kamari papa miwarang Imas ka Jogja pikeun survei tempat kanggo kuliah. Tembal Imas deui, bari rada ngaleumbak ngomongna teh. Dina juru-juru panona kaciri cai panona anu geus mimiti arek kaluar, ngan satekah polah ku Imas ditahan supaya ci panona teu kaluar anu matak ngabalukarkeun nyurucud cai kasedih ngalewatan pipina. Renghap narik napas jero sakali deui. Kumaha? Cek Yudi bari neuteup pinuh kabingungan. Oh gitu. Jadi janten rencana bade kuliah di Jogja teh tulus atunya? Cek Yudi malik nanya. Janten Yud, janten kawas nama salaresna Imas oge alim, kusabab tebih teuing. Jaba Imas teu acan pernah lalampahan tebih kitu. Komo ieu bari jeung kuliah, kapanan moal beres 1-2 tahunnya Yud. Tembal Imas bari panona melong ka hareup, tuluy ngumbar lamunan anu can pasti. Palawargi kaum dangu ari Imas sabenerna mah hayang kuliahna teh teu jauh ti imahna. Hal ieu pernah dikedalkeun ku manehna ka indungna. Kusabab naon? Anu kahiji, cek pikir Imas teh teu boga luang jeung can pernah lalampahan jauh. Anu kaduana, mikiran panutan kaasih hatena anu pasti namah bakal pajauh dina waktu anu henteu sakedeung. Jep Yudi jempe, panona jadi beureum, beungeutna jadi alum, tuluy tungkul bari nyetrek-nyetrekeun pulpen dina kadua leungeunna.
Naon mas, cek Yudi mah anggur tuturkeun ka hoyong sepuh, moal bisa sepuh miwarang upami teu aya pangaruhna ka masa depan Imas jaga. Tembal Yudi deui bari neuteup Imas pinuh ku kahariwang. Ngadenge kitu Imas ngadilak kanu jadi panutan, bari pok cacarita deui. Meureun atuh engke urang paanggangnya. Muhun. Tapi panginten engke oge kapanan aya waktu liburna sanes. Imas cicing tenembalan. Salami Imas satia ka Yudi, ulahkeun ngantosan Imas kuliah. Kajeun 1000 tahun oge Yudi sanggem ngantosan Imas. Asal Imas di ditu kedah tetep hate manceg ka Yudi, ulah hianat kanu cinta urang. Cek Yudi dari pisan, ngadenge omongan Yudi kitu, pok Imas nyerita. Ih, ari Yudi, istri mah Yud, di mana tos micinta ka seorang pameget, tara lancak linci luncat mulang, tara ingkar tina tali gadang, tara aya istri nu elodan, tara aya istri nu resep ngabagi cinta ka pameget lain salian ti ka panutanana. Upami aya oge nu kitu, ciren eta istri teh parantos lali kana kodrat ka istrianana. Tembal Imas semu alum, bari neuteup ka Yudi nu pinuh ku pangharepan. Imas panutan Yudi anu geulis, jungjunan Yudi anu matak pikayung yuneun. Lajeng naon deui Yud? Imas ngarenyu. Nu geulis, nu manis, nu satia, nu salirana jangkung alit. Terus naon deui? Imas ngaheureuyan ka Yudi, resep siga mah ngadenge kekecapan Yudi mangsa harita. Nu tuhu kana piwuruk sepuh, nu pinter, nu rapekan, nu sagala-galana we Yudi mah bagja. Wireh diri Yudi nu nembrak kaayaan walurat, sepi harti, tuna kaboga dipicinta ku salira estulir kaayaan bumi sareng langit kapanan urang teh. Salira mah putra Bapak Suherman sareng Ibu Dewi Inohong sarta pajabat anu kawentar dipihormatna. Beunghar reak keton, estu pada mika ajrih pada ngajenan sedengkeun Yudi. Jauh tanah ka langit mas, lir ibarat piit ngendek-ngendek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Cecendet mande kiara mun dibandingkeun antara Yudi sareng Imas. Bumi Imas mah geut sigrong ngajengleng 4 tingkat. Serang lega aya di mana-mana. Tanah oge mayapak, sedeng kaayaan Yudi. Harita Yudi ngarahuh, lambat naker semu anu seunggah paneutepan manco kanu jauh. Panona Cileuyeuk bangun anu jauh paninengan. Ngadenge kitu teu lila garayam leungeun Imas ngagarayam nyekelan leungeunna Yudi tuluy diraketkeun. Ari curug nu hiji deui nempel kana bibir Yudi nitahan eureun cacarita. Ret Yudi ngararet ka Imas. Belenyeh Imas imut ngagelenyu, imut anu tembus kanu tungtung kalbu, parat kana tungtung pangrasa. Yudi seunggah ku kajantenan nu teu acan karandapan mas. Ngemutkeun Yudi mah nubatan sakieu. Estu lain babad lain pacing, lain campaka kuduna. Tebih tanah sareng langit. Pami dibandingkeun sareng kaayaan Imas. Puputon kembang kadaton panjeulekan Yudi dina siang kalayan wengi. Yud, Kumaha bager? sing yakin atuh kana kacinta Imas. Gembleng Imas mah moal oleng kajan katebak angin topan kali wawang. Sing percanten cinta ka Imas Yudi, mung kanggo Yudi, kaasih Imas mung kanggo Yudi. Taya deui pameget nu kaimpleng bakal tiasa ngebanjur ieu waruga jeung hate kucai kaasih iwal ti salira Yud.
Imas harita palawargi sadaya harita teh ngadegetan Yudi makin raket kang si rambut anu gelis semu sengit ngadalingding angin-anginan estu matak seger nakeranan anyar dikerimbat pamirsa. Angin-anginan sengitnya anyar dikerimbat jika nama yeuh neng Imas teh yeuh. Palawargi kudu kieu dari ngadongeng mah kudu didramatisir tah upami bade ngadramatisir mah nadongeng. Palawargi ulah dina kahirupan nyata komo deui dina panggung politik mahnya. Lajengkeun palawargi. Yudi percanten Mas. Margi karaosku Yudi salami urang hampir 3 tahun hubungan timunggaran kelas 1 SMA dugi ka kelas 3 ayeuna bari teu kauninga ku tuang rama miwah tuang ibu Imas urang teh tetep langgeng abadi kahoyong Yudi mah dugi ka jaga harepan mah Mas dugi ka bale nyungcung lajeng dugi ka nini aki lajeng dugi ka nyawa nu misahkeun raga urang duaan. Cek Yudi tuluy ngarenghap napas jero pisan. Mung karisi mah aya Mas. Risi Mas. Risi harepan teu kalaksanakeun rempan cinta teh beunggas di tengah jalan. Nah makanya ros gitu ari Yudi teh. Tembal Imas bari rada nyentak sorana. Kasawangku Yudi tuang rama tangtos bendu tangtos bakal awed manah seug saupami uningangeun kana kaayaan urang duaan Mas malah sanaos hawar-hawar Yudi terang wireh salira parantos dirarancang pikeun dikuliahkeun sareng dijodohkeun kanu sanes. Yudi ngarenghap heula tuluy cacarita deui. Eta margina Mas ku margi Yudi sering gegebegan sering ngahulang bos yang kalayan wengi nyimpleng kanu tacan karandapan. Palawargi kaela aya tukang sate ngalewat ya. Orang antosan heula. Biasa we ngadongeng mah kieu palawargi saaya-ayanya. Yang penting tiasa ngahibur ka saderek sadayana. Ulah seueur emutan Yud. Ceuk Imas bari teu karasa ci panonna geus ngagarayot dina tungtung panonna. Kecelak sakecelak ci panon teu tahan murag ngalewatan pipina. Tuluy nyurucud kanu dago nu akhirna ngabaseuhan kerah bajuna. Nya kumaha atuh Mas? Maknya Yudi kedah ngantap pesaliran nikah kanu lain. Saha kitu nu bade nikah sareng nu sanes Yud? Ya sanaos kumaha oge Imas mah moal kersa ditikahkeun kanu sanes moal. Salian ti ka Yudi mung Yudi nyalira panutan lahir batin teh Yud. Tembal Imas bari nyusutan cai panona kuramona anu lalentik. Palawargi kaum dangu ngaso heula ngaso palawargi ngaso-ngaso. Teu hilap Mang Anggang haturkeun nuhun ka pangrojong palawargi sadayana anu parantos komentar di video Mang Anggang. Saha cenah Mang eta nu komentar. Ke cobi-cobi ku Mang Anggang ditingali heula nya. Aya dapur Teh Elis kumaha da Mang Teteh baktos ka kulawargi sadayana. Semangat terus masak memasakna katawis masakanana raos pisan. Duh Mang Anggang upami ningali konten nasok kabita teh palawargi upami hoyong ningali konten Teh Elis mangga dicek na kolom komentarnya aya nami channelna dapur Teh Elis tah bade belajar masak naon ge aya di anjeunna. Oge aya si Balagadona teh anu selalu mancok saurna ti Kuningan handapeun Gunung Ciremay. Tah si Aa si Balagadona teh anu komentarna teh sami we kitu. Nah video naon pasti komentarna hadir ti Kuningan handapeun Gunung Ciremay. Teh sawios-wiosnya A nya. Aya Aa Gufron Amali hadir Mang saurna Gufron ti Balaraja Tangerang upami asli mah ti Majalengka. Salam bae ka sadayana mudah-mudahan aya dina kasehatan tah ka urang Majalengka tah aya baktos ti Aa Gufron ti Balaraja yeuh mana Majalengka suantena yeuh.
Oke kanggo bengkel SMP anu satia manco kumaha damang Abah Luki, pemuga selalu ada dalam kesehatan ya Abah. Aya Aila Jidan ta teteh antanapi kakak Aila Jidan rame dongengna mantap saurna hatur nuhun. Aya oge teh Wiwin hadir Subang hadir hatur nuhun saurna tah warga Subang tos aya tah muncul. Mana nu sanesna ye Subang ye hatur nuhun ka teteh Wiwin anu gaduh akun Wiwin mugi asa rehat sadayana nya teh baktos ka wargi Subang di dinya. Pokona Mang Angga ngucapkeun teh Wiwin supados tetep cetar membahana badai harum mewangi sepanjang zaman. Aya Ade Sukarna nya manco deui mangga saurna haturan Ade Sukarna sing sarehatnya oge aya Hendra Jaya Depok hadir saurna ngiring manco Mang, mudah-mudahan sing jaya di udara sing sarehat keluarga Mang sadayana amin hatur nuhun. Ka saha Hendra Jaya nya nuhun Ade Sukarna ti Depok anu rojonganana aya deui ti Rudi Jamaluddin Cecep hatur nuhun Rudi Jamaluddin Cecep salam ti Tasik saurna manco saurna Mang nuhun Aang Kasep Rudi Jamaluddin Cecep baktos ka urang Tasik sadayana nya. Aya Risa Amelia nah teteh Risa Amelia Karawang hilir nyimak saurna balai dongeng anu pamujaan Mang hatur nuhun ka wargi Karawang teteh Risa Amelia nuhun pangrojongna teteh insyaallah dina waktos nu caket urang pedar dongeng anyar anu jalur caritana pamujaan nuhun. Aya Kong Green hadir ngiring manco saurna ujung berung hadir saurna tah kapala wargi anu di ujung berung kumaha kabarna sadayana mangga Mang Anggang teu waleh ngadoakeun supados wargi ujung berung dipasihan kesehatan rezeki anu seueur sareng paranjang yuswana amin hatur nuhun Aang Konggreen akuna Konggreen ti ujung berungnya. Aya Rohayati Alit nah request Alit Rohayati Cangkuang saurna hadir ngiring bingah ku ayeuna dongeng Sunda ieu salam bagja we kanggo sadayana nu manco saurna hatur nuhun teteh Alit pangrojongna insyaallah enjing bada isa terbit dongeng anyar wilujeng manco baktos kamumet ti Mang Anggang kanggo kulawargi sadayana di wewengkon Cangkuang. Mung sakitu palawargi anu atensina teu aya deui nya nu sanesna. Mangga kanu sanes bilih bade ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis satur nuhun ka sadayana pangrojongna pamuga urang sadayana aya dina digina anjar kawilujengan kasalametan berkah rahayu ka sadayana amin. Obrolan dua insan antara Imas jeung Yudi ieu tekebat lila kusabab di buruan sakola geus kadenge lonceng ditakolan 3 kali pertanda waktu sakola geus rengse. Hal eta mere tanda oge rehna waktu paduduan geus cunduk moal lila paturai ninggalkeun kasono nu teu pernah leungit-leungit ninggalkeun kaasih nu satia sumanding dina lalembutan hate nu keur digugulung ku kanyaah dina cinta kasih anu munggaran. Imas jeung Yudi carengkat tuluy asup ka kelas sanggeus meresan buku tuluy baralik ka imahna masing-masing. Ari Imas dijemput ku Mang Pardi samemeh mulang Imas neuteup alum ka Yudi anu keur katenjo salewatan eta oge ngan kaukur katenjo pundukna wungkul basa Yudi kakarak naik mobil elep rek mulang ka imahna. Di parapatan jalan elep nu ditumpapkan ku Yudi maju lalaunan dituturkeun ku mobil Corolla warna bodas
nu ditumpakan ku Imas. Imas ngarahuh bari neuteup ka mobil elep. Teka tempo yudi nama ngan saukur ka tembong tulisan nu ngajelaskeun jurusan Bandung Sumedang via Cadas Pangeran dina kaca tukangna. Teu lila eta elep mengkol ka katuhu mujung ngidul muru wewengkon Cileunyi. Ari mobil nu ditumpakan ku Imas jeung Mang Pardi mengkol ka kenca muru ngetan ka Palebah Sukajadi. Dua insan dipisahkeun ku pengkolan. Nyesakeun harepan jeung rasa anu ngagulidag nu dipileuleuykeun ku parapatan jalan, kasaksian ku hiliwirna angin, dipipinding ku sorak klakson kendaraan anu sulawar saliwar ka ditu ka dieu. Rame kendaraan di jalan harita teu sarame hate dua insan anu saling pikageget, pikaasih jeung pikanyaah dina lalakon cinta anu munggaran. Palawargi kaum dangu teka rasa poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan geus kalewatan. Akhirna Imas jeung Yudi kakocapkeun geus lalulus sakola SMA na, ijazah geus katarima. Balabaturna garumbira nyurat-nyoret baju saragam make pilok cet jeung sajabana ngagabarkeun kabungahan lulus di sakola. Ari Imas jeung Yudi mah beda, beungeutna bangun aralum, pedah sakedeung deui bakal papisah. Imas kudu kuliah ka tempat anu jauh salila-lila. Ari Yudi duka kumaha nasibna, teuing rek langsung gawe sakapanggih-panggih atawa jadi pangangguran nu saenyana. Kabeh eta ngan ukur jadi misteri anu can pasti. Kanyataan anu can puguh, Imas jeung Yudi ngan bisa ngumbar lamunan nunda harepan carita asmara anu katalian ku tambang kaasih medarkeun mangsa kaendahan cinta zaman rumaja. Aduh, gitu palawargi. Dina hiji mangsa, poe harita teh wanci manceran keneh ge panon poe geus surem. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit, beki lila beki kandel. Nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atuh rep we jadi iuh. Angin ngagelebug tarik nebak kana tatangkalan, ting pelenud jika rek pareunggas. Kalakaina rabeng haliber minuhan jalan. Dahan garing maruragan, manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan, malah aya nu notog-notogeun maneh terus mubus kanu buni, sieun ka pangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguruh handaruan, mata keung jeung matak paur. Katempo di sisi jalan barudak sakola anu keur lalempangan di jalan lalumpatan murut tempat kerengiuhan. Hujan turun teu lila pating paralak ninggang kana suhunan. Caina lalaunan minuhan solokan, sakapeung kadenge sora guludug anu pating geleger dibarengan ku kilat anu pating beranyai. Hujan turun rada lila, geus aya kanu 2 jam leuwih saeutik. Hujan teh kakarak reda, tuluy lalaunan rep muru kasorenakeun. Nu nyesa iwal ti girimis leutik dipapaes ku sora guludug sakali-kalieun. Teu lila ti harita panon poe moncorong deui, sawareh katutup ku pepedut nu hese nyinglar. Wanci sareak layung katumbiri embung eleh, kaluarna pinuh ku warna nu endah, milu mapaesan kaendahan sore dina mangsa harita. Di luhur tangkal caringin sisi jalan deket sasak beh ditueun pudunan, katenjok loba manuk kapinis oge lalai pating geleper nyantokan dahareun, ting sareok ting raricit silih udag jeung balabaturna. Dayeuh wewengkon Palebah dinya, kira-kira 50 tumbak ti imahna Pak Suherman, nya bapana Imas pisan, kacida mantak waasna. Bangunan gedong pertokoan oge perkantoran robah warna koneng umyang lir emas sinangling, kahibaran ku cahya layung nu sumirat di tebah kulon. Lampu kendaraan nu laliwat di jalan geus ngahurungkeun lampuna. Angin leutik ngahiliwir dangdaunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Palawargi kaum dangu, teu lila girimis turun deui, ngan teu pati kerep, sora guludug pating jaleger kadenge awor jeung sora angin.
Harita di sisi jalan arah ka Sukajadi aya hiji rumaja nu keur nikreuh lempang maju ngaler, lempangna tungkul bangun salse. Sakapeung tatanggahan kawas aya nu keur diteangan. Rumaja eta nyaeta Yudi pisan anu rek ngajugjug ka imah Imas nu wanci isukna arek mangkat ka Jogja, rek neruskeun pendidikanana ka jenjang anu leuwih luhur, dikuliahkeun ku kolotna ka tempat anu jauh dina waktu anu lila. Cunduk waktu datang mangsa nitih wanci nu mustari. Akhirna najan jauh teu burung cunduk, najan anggang teu burung datang, Yudi geus nepi ka hareup imahna Imas. Ulak ilik di luar panto pager tuluy mencet bel. Tetot sora bel teh disada 3 kali. Kulu terak panto pager aya nu muka. Nyaeta Mang Pardi pisan, badegana Imas nu harita mangmukakeun panto pager. "Assalamualaikum Pak, punten dupi Imasna aya," cek Yudi semurengku. "Oh, aya, kieu sakedap," cek Mang Pardi geus apaleun ka Yudi teh. Sabab baheula mah masih sakola keneh pernah ka imahna Imas basa Imas ulang tahun anu ka-17. Mang Pardi bari tuluy ngaleos balik deui ka jero imah dununganana. Lila Yudi nungguan, tapi Mang Pardi eueuh kaluar deui. Yudi nangtung ngajanteng luareun pager can wani asup da teu dititahan asup. Teu lila aya sora anu ngadehem kaluar ti panto hareup. Sing horeng Pak Suherman pisan, nyaeta bapana Imas. Geuning, sugan teh lain Yudi. Geuning ka aya ka dieu?" "Sumuhun Om," tembal Yudi daria. "Sok asup ka dieu," cek bapana Imas bari tuluy miheulaan asup ka tepas imahna. Terus muru ka ruang tamu gek diuk dina kursi. Yudi nuturkeun ti tukang tuluy muka sendal, sup asup ka imahna Imas, bari ngusapan buukna anu rada baseuh kahujanan, sawareh bajuna baseuh, ti luhur tak-tak nepi kana cangkeng. Tapi Yudi teu ieuh mersoalkeun, teu loba pikir sup asup ka jero imah. "Cik diuk rek cumarita, rek aya picaritaeun yeuh," cek bapana Yudi bari netep ka Yudi. Gek telina Yudi diuk pahareup-hareup jeung Pak Suherman. Yudi harita meuni sopan jeung rengkuh ka cida. Ari indung Imas kadua Imas harita teu aya nolol-nolol acan. Duka ka mana, duka di kamarna, duka memang dicaram ku nu jadi bapakna. Kapanasaran Yudi teu dikadalkeun ngan ukur bisa cicing beri jeung teu puguh rasa. "Kieu yeuh, cing rek nanyakeun. Ari Yudi ka Imas teh kumaha nya?" Yudi cicing teu ngajawab, bingung asa berat letah rek ngedalkeunana ngajawab pertanyaan ti Pak Suherman anu samodel kitu. "Jawab entong make ragu-ragu, sok nu salse we jeung omah," pokna Pak Suherman deuih pinuh ku wibawa. "Leres Tah kieu kolot moal ngahalang-halang. Jodoh pati bagja cilaka lain manusia anu ngatur. Tapi meureun sing kaharti. Lamun rek nanyakeun, geus boga naon Yudi keur bekal keur ngurus anak teh?" Ngadenge kitu Yudi ngeluk tungkul. Cicing teu ngomong sakemet-kemet acan, kawas buek meunang mabuk, rehe jempling lir gang katincak munding. "Umah lain masalah mata duiteun, lain materialistis. Tapi bapak mana anu hayangeun anakna disangsara?" Cek omah ayeuna, mending Yudi hirup sing bener, neangan pagawean, da jodoh mah kege oge moal ka mana. Keun we anak umah da aya kolotna, aya nu ngaping. Engke oge paamprok ari geus kuduna mah. Kaharti. Tah, ti ayeuna mah meureun lain ngalarang, lain ngaulah-ulah. Geus teu kudu ka dieu deui lah. "Muhun kahartos Pak," tembal Yudi
bari ngarekepkeun leungeunna seuli asa panas awak asa tariris hate teu paruguh manehna harita asa sahos-hoseun paeh henteu hirup henteu bumi asa paroek ceuk nu bohong teh mah hate nyeri nu kaliwat nyeri ngarandapan nasib tunggara tina lalakon asmara cinta anu munggaran. Waktosna saya palawargi cag urang ecageun heula lalakon dongeng cinta munggaran dugi ka dieu heula nya geusan isuk pageto urang tuluykeun deui kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka permios.